lamun tadi nyaritakeun masalah paminta di para inohong, para nusarugi, bangsawan-bangsawan terkemuka minta supaya Kangjeng Nabi ngusir ka jelema-jelema nu iman cuman hina, nu iman cuman fakir, tah eta teh jadi fitnah. Berarti diteropong horenganan ieu kasugihan teh harta ieu bibit fitnah. Kamuliaan, keagungan eta horenganan bibit fitnah. Sehingga nu nimbulkeun fitnah teh horenganan harta supaya dijadikeun ku Kangjeng Nabi jurang pemisah antara kaum bangsawan, kaum hartawan, antara nu mulya jeung nu sugih teh supaya aya jurang pemisah jeung anu fakir. Hampir Kangjeng Nabi terpancing ge lain naon, harapan Kangjeng Nabi susuganan ieu para bangsawan nu marulya nu sugih teh harapanana supaya asup Islam, sehingga Kangjeng Nabi teh lantaran manusia jadi timbul manusiawina. Hampir Kangjeng Nabi teh ieu kahasut ngan kulantaran Kangjeng Nabi mamasum langsung turun malaikat Jibril negar Muhammad ulah dijadikeun jurang pemisah gara-gara harta, ulah dijadikeun jurang pemisah antara jelema fakir nu iman ka anjeun jeung ka Gusti Allah kusabab cina fakir. Ulah datang ka kuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah, boro-boro jeung deungeun-deungeun, sarumpun jeung sadapur bae urang teh sapejit keur masih keneh sararusah mah beuh sareuneuh saigal sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur barang kakak melejit. Wah, boga kesempatan di pabrik. Waduh, luar biasa dagang limbahna eta curug ka adina pohara jasa. Curug teh ka adina cak aing ge sia nuturkeun aing sama tengah jeding sih, gas. Sia aing. Geus kuat. Dijadikeun jurang pemisah harta teh padahal mah sapejit. Teu wauh kuari manu jadi kakak kanjuna jadi lantaran mobilna mewah, imahna mewah, ku batur diagung-agung, dikaya-kaya, dipuja-puja, diraja-raja, dulur. Teu wauh kuari. Ieu mah di ditu, ieu mah di Vietnam. Kos kitu eta mah. Ini urang mah teu paling ge, paling berbau-bau Vietnam. Kos kitu eta. Kamari ieu mah keur carita sapejit bae. Masyaallah kacai jadi saleuwit, ka darat jadi salogak, sareuneuh saigal sapihanean lantaran jadi dulur. Barang kuari jadi DPR teu jileuk sabelah mata. Teu wauheun ka dulur teh berarti jabatan DPR sumber fitnah. Beuh kamari ieu mah sia dulur aing, ieu batur aing, ieu sobat aing, ieu karib aing. Geus jadi bupati kuari. Teu wauh saeutik-eutik acan hating tah geus bahasa hating tah. Bahasa hating tah bahasa mana tah? Hating. Teu wauh saeutik-eutik acan. Mun eueuh hatingan rada deres ieu mah hating. Masyaallah teu wauh. Beuh kamari mah babarengan jeung urang geus barang jadi bupati geus teu wauh. Berarti jabatan bupati eta jurang pemisah antara dirina jeung masyarakat. Jadi lain ti kuari orang ti baheula nu mantang aya permintaan ge ti kaum-kaum hartawan, ti kaum-kaum nu mulya ka Kangjeng Nabi. Unggal kami kadinya maneh anjeun Muhammad keur babarengan jeung nu miskin jeung nu palalakit, kami ribet asana deuk kadinya na. Wayahna coba usir heula sakedeung kami deuk asup kadinya. Kangjeng Nabi hampir tak eta teh fitnah berarti. Geus tu jadi sumber fitnah teh hiji harta, nomor kadua jabatan. Datang ka kuari tah mah kos kitu. Gede teuing bupati mah RT.
Aduh, kerjaan jadi RT mah biasa bae. Waduh, bareng jadi RT, masya Allah. Ngomong lagi siap tuh sopan. Emang aing naon pan aing teh raja di dieu. Aduh, raja koang-koang. RT. Gusti Allah. Aduh, masya Allah. Aduh. Tah eta teh jurang pemisah nu kos kitu teh. Tah kuari ge kiai teh anu ngadeukeutan nu kos kitu mah. Aya jurang di sarua. Bangsana tak kiai ge. Pan kiai mah kuduna beuki luhur, beuki tawadu. Lantaran nu di deuleuna teh kiai mah pare. Di mana-mana pare teh kaluhur can aya bener can aya eusian. Di mana geus eusian tungkul eta pare. Di mana ngacung deui berarti tah kos kitu teh. Ge kiai asal anu tulak cangkeng we ngacung teh pare gambrung teh kiai mah tungkul ulah asa ai berarti ilmu nu aya di kiai teh dipake takabur jurang pemisah ilmu profesor mah jeung doktor jadi jurang pemisah ge ku ilmu na meujeuhna emang parantina teh mah emang teh mah jadi suluh neraka ieu bakalna. Ai kiai mah pan kiai mah lain deui. Urusan akhirat kok jadi takabur. Nah ieu kiai ge dibere ilmu teh lain beuki deukeut ka Allah, beuki jauh ka Allah, ilmuna bakal jadi siksa. Fitnah teh dunia jadi fitnah. Jabatan jadi fitnah, agung ilmu jadi fitnah. Nah, iyalah sumber fitnah. Nu mantak ulah Muhammad ulah didengi kahayang-kahayang jeung permintaan tokoh-tokoh masyarakat tokoh Mekah kos kitu anjeun mah anjeun bae jeung nu palalakir jeung nu miskin sok anjeun bae eta mah geus jelas imanna ka Allah jeung ka anjeun itu bacan jelas nu mantak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum ya Allah wa yusayyu janaizahu walayah kiru fakiron adaqahul faqru aswa Kangjeng Nabi cintain resepen jasa ka fakir miskin komo setelah ditegur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak kiai mah tetep bae kudu jeung nu leutik bae asal kiai geus berpaling ku ari kanu gede nu leutik ditinggalkeun moal kebel deui kiai dinonaktifkan. Kiai guru de guletik kiai, insyaallah. Diundang ngariung ku fakir mah, duh waktu jaga waktu. Barang diundang ku nu sugih mah waktu ge diaya-ayakeun. Bisa dengan bisa. Cenah mareng geus gampang itu mah dibadalkeun bae ka nu sejen. Waduh. Lantaran nu kadeuleuna RP mah. Guys, tinggal ditungguan beta kiai kos kitu mata. Moal kebal deui. Tah ieu teguran ti Gusti Allah, alhamdulillah Kanjeng biasa deui stabil deuna. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Kitu kene fitnah-fitnah nu tadi dicaritakeun teh fatanna kami nyoba ceuk Gusti Allah ba'dahum kasawareh manusia bibadin nu mulya dicoba kuno hina nu sugi dicoba kuno fakir nu gagah dicoba kuno lemah maksudna dicoba kuari kumaha cara menghadapi situasi baheula mah situasi dakwah Kangjeng Nabi antara iman ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi teh heulaan mana nu mulya jeung nu hina nu sugih jeung nu fakir anu gagah jeung nu lemah nu mantak bian qadimnahu ku kami ayeuna mah ceuk Gusti Allah teh ieu dimusabaqahkeun dilombakeun diheula-heula ilal imani kana iman dicoba heulaan mana antara nu mulya jeung anu hina imana ternyata heulaan nu hina
helaan mana anu sugi jeung anu pakir ieu imana ternyata helaan anu pakir helaan mana coba nu boga wawasan nu boga jabatan jeung jelema biasa-biasa horenganan helaan jelema biasa-biasa panderi jelema nu marulya mah percis mun urang ngabangun masjid di lembur urang ngabangun masjid di lembur variasi jelema teh aya nu sugi-sugi di lembur urang bae nu setengah sugi aya anu handap nu handap mah pohara sambutanana surak lagi luar biasa setuju anu sugi mah setuju geus kasieun nanti heula ketika cek panitia teh kumaha ku urang ku ari mah lamun ditulis make kelas kira-kira kelas 1 kelas 2 kelas 3 1 juta teh nu pake setuju kabeh tinggal nu sugi ulah kitu sedekah mah besi teh ikhlas geus kasieun nanti heula bae lah atuh sadatangna bae sedekah mah sok make tulisan-tulisan kos kitu geus ulah pokona samerena bae nu pakir mah setuju bae nu susah mah setuju bae nu sugih nu teu setuju mere ngider kuari RT kawan nu pakir mah nu 100 nu 200 nu 1000 nu 10.000 sabogana nyana be geus indah jasa tuh nu sugih mah mere leutik isin mere gede hook ya bujangna didinya kemana bapak Pak Haji aja tadi naik motor bener sih ya je emang terjauh dia poe ngider jangan jadinya tadi naik motor padahal mah aya di handapun bale nyiksa awak coba aya RT ngider aya di handapun bale naonan coba je nyana ngintip RT geus berangkat hakara kudang deui nginum teh botol blon teh coba eta nu sugih kepergok aya di arep-arep cek nyana di kamari bisa nu sugih mah pas gitu bari kenal di masjid ieu keramik kurang sabaraha kurangna atuh jang geus kumpulan kabeh ieu mah kurangna 100 meter deui hayu bae heulanan ke ka kurangna Pak Haji pokona ke kurangna Pak Haji geus hayu bae heulanan batur mah teh gampang sakit 100 meter ieu nyana naekeun geus beres tinggal 50 meter hayu teruskeun heulanan Haji tinggal 10 meter deui lah ieu mah kagok 10 meter mah sararia bae heulanan kayak aing mah nu gede atuh nu leutik henteu nu gede henteu eta nu sugih di Vietnam eta lah masyaallah nu pakir terus sekarang itu siap boga duit teu boga duit tanaga nu pakir masyaallah aya nu sugih ya Allah ieu mah sakadar lolobana sok aya nu kitu aya nu teu bae nu sugih iyalah baheula dicoba ku iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata heula anu pakir batan nu sugih heula anu hina batan nu mulya heula anu lemah batan anu kuat iyalah fatanna ba'dhum bi ba' maksudna liyaqulu wa haula'i manallahu alaihim min bainina lantaran nu sugih tinggalen kuno fakir ketika manehana nandek iman ka Allah jeung ka Rasul teh aya gengsi anu mulya teh kapiheulaan kuno hina ketika deuk iman teh aya gengsi boga rasa harga diri kumaha aing ke lamun aing iman teh meureun cak pakir tuh nya nuturkeun urang jatungtung nama tapak embung-embungna nu sugih dikitukeun ketika nu gagah deuk iman ka Kangjeng Nabi geus aya terbersit di jero hatena mangannyana kulantaran kapiheulaan kuno hina engke cak nu hina teh beusi diomong tuh tungtung nama jan nuturkeun urang pang embung-embungna nu gagah nu mulya nu sugih diomong kitu embungan ceulina ngadenge kos kitu lantaran ku embung-embungna gengsi dipasangkeun daripada ngadenge omongan kos kitu jeung teu iman aing nu sarugi teh kos kitu masyaallah naudzubillah min zalik wa min zalik ngagugulung sugih ngagugulung mulya ngagugulung jabatan akibatna
kufurnya teh ka Gusti Allah. Gusti kahalangan ku dunya, ku jabatan, ku mulya. Eta lah nu ngajarikeun jurang pemisah. Urang mah indah jasa lamun aya nu sugih bisa ngahiji di lembur jeung nu susah. Ayana naon hayu silih bantu asana indah jasa lembur teh bersinar. Mun aya pejabat di lembur eta teu kahalangan ku jabatanana jeung masyarakat ngahiji be manehanana mah padahal mah nya teh jenderal nu sabenerna padahal mah kapten sabenerna mah tapi ketika babarengan jeung masyarakat mah biasa bae padahal mah nya mah besekda padahal mah nya mah bupati tapi ketika babarengan jeung masyarakat biasa bae padahal manehanana mah kapolres tapi begitu ke masyarakat biasa bae eta indah jasa hirup kos kitu. Cuma lain gitu Pak. Hei, mana sih? Nulu-nulu ke aing pan aing lurah. Goblok teu budak. Teu deuleu meureun lurah aing ieu. Deureuh sama lurah mah. Hei, ka mana sih? Ka ditu Mang Haji. Mang Haji kiai. Deuleu meureun aing kiai di dieu. Teu ka deuleu Gus ya. Menta rokok tuh. Jare tungtungna teh kiai blon. Eta kiai Golkar. Nu lain Golkar moal atuh. Kajenting hayang 1000 hayang moal menta lamun lain Kiai Golkar. Jakula masarardih ku ari mah aya pangajian di masjid panggungna gede. Diayakeunana ku para kandidat beres bae ai prak beres kiai-kiai dihareupeun panggung ai prak aya orkes di dinya. Eta kiai kunaon cara ricing bae cek nyana kesempatan emas je tol atuh balik atuh kiai aya kos kitu mah atuh cek nyana pancan sasalaman can dibere ongkos belon teh nah ieu lah kiai Golkar teh kos kitu taram teh apa kiai kos kitu nyai mah gila ngeliat kiai kos kitu eta Masya Allah teu boga harga diri jibara duit sih di ongkosanana 100.000 naon hartina 100.000 500 balikeun ka baso beak buku 1 juta cara 1 juta ya Allah naon hartina 1 juta otakna kudu diseuseuh tak kiai kos kitu teu masalah ku ari dak aya kos kitu balik geus ulah kudu sasalaman cenah teu boga duit lempah ye cenah capek tumungan sia kunaon ka dinya aduh ya kula mah sedih jasa kula di watak macet aya naon eta oh jadi itu mah kiai mah lulu aja make udang-udang di dituna aya anu keur masyaallah happy keur nyanyi si Iteung ya Allah akibatna nu sararugi jeung anu gararagah teh ngomong bariin kar manehna lamli alkibat liakulu ulai manallahu alaihim min bainina cek anu sarugih jeung cek anu maruli apakah anu palalaki eta anu ku Allah dibere nugraha ieu dibere pituduh dibere hidayah heuy law kana mahum alaihi hudan masabakuna ilai lamun kalakuannya na pagaweannya na iman teh eta teh aga jadikeun pituduh atuh moal kapiheulaan dia urang mah mun nya ge nya namun hidayah moal kapiheulaan urang mah urang sugih mun nya kos kitu teh bener atuh moal kapiheulaan pan urang boga jabatan mun nya kos kitu teh bener hidayah moal kapiheulaan pan urang mah gagah ye ulah dianggap nu hina teh kararitu teh menang hidayah andai kata eta hidayah kami moal kapiheulaan ngomongna kos kitu kan ngabacok aku eta baheula tadi Mekah teh pos karari itu tadi Mekah andai kata kuari aya di lembur urang eta teh seseleran urang Mekah baheula kulawan jadi karari itu nya baheula percis kos di lembur urang teh yo mun eta kos itu bener teh moal kabilan cenah eta teh bener kos itu teh kunaon eta gengsi nya lantaran geus aya jurang pemisah ti awalna fitnah cek Gusti Allah kunaon karari itu ngomongna alaihissallahu bi'alama bisyakirin apakah teu nyahoun kitu Gusti Allah ka jelema anu salalukuran ka Gusti Allah leuwih uninga ka jelema anu bersyukur ka Gusti Allah sehingga Allah nuduhkeun ieu mah jelema hina bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah lemah bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah
atunya nama congkak takabur ku harta jadi takabur tadi tuduhkeun ku Gusti Allah ku gagah takabur tadi tuduhkeun ku Gusti Allah ku boga jabatan takabur tadi tuduhkeun muakin acak-acakan ka ditu Masya Allah nemantak ieu urang ulah nyaritakeun zaman baheula zaman buang kawarah tamatu zaman Kangjeng Nabi mah kuari nu Quran geus dimusabaqahkeun Quran geus dijelaskeun berbagai media ngajelaskeun tentang Al-Qur'anul Karim ngaran mabok mah ngaran zinah mah ngaran judi mah ngaran maling mah eta teh geus lain rahasia deui ngaran riba mah tapi pan geuninganan di masyarakat urang beuh nu zinah ambalaya nu mabok ambalaya lain cerita masyarakat deh pejabat balik jam 3 karaokean mabok lain lalaga doh cenah nyanyahoanan bae kieu tilu ka mamana ge atuh aing mah bisa disumpah nyaho jasa emang babarengan jeung kieu deuk bareng deuk henteu lah pokona mah wah ai kitu mah cenah bareng jeung kieu ai pokona mah deuk bareng deuk henteu nyaho jasa bawa kana mah aing make kumis palsu make jenggot palsu milu ka BSD ka ditu milu karaokean nu nyanyi teh pan aing eta teh ye nu karaokean teh bisa dideuleuh ku aing DPR aya sabaraha geus aya di kantong aing PNS anu mabok PNS anu balik jam 3 geus aya di kantong aing dek modar aing je emang aing teh nyaho kitu lah sakat teh nyaho tah nu nyanyi nu sorana bagus teh nu kamari malam minggu teh emang saha itu tuh nyawa aja sing hade besi aya nu sosok nakos aing para DPR para pejabat sing hade tah nu kumis aing make kumis biasa make janggot iya tuh nyaho jasa mukuari ditulisan ku aing nyaho jasa beneran urang PNS nu balik jam 3 kamari karaokean teh ka sesengitan anak aing nyaho sesengitan anak aing nyaho ieu teh sesengitan teh sesengitan anu nyaho mun kudu dibejakeun mah ulah kaget nu ngaji ku ari teh nyaho jasa ieu Masya Allah ieu sesengitan sesengitan Hermes nyaho jasa urang kaler tah mah beneran ye nyaho jasa nu urang belah kulon saeutik nyaho jasa Golkar ya mah terus terang bae Golkar sesengitan waduh luar biasa istimewa jasa naon ieu sesengitan amal bejakeun ka sesengitan anak ka ambe waduh nu ieu kieu nyanyina aya nu ngeunaheun aya nu henteu nyaho digagalendotan ku awewe nyaho mabok nyaho jasa cenah nyanyahoanan datang ka imah ku aing dibejakeun manya kudu dibejakeun di dieu mah atuh aing bajar batur beureun ieu mah dibejakeun soteh ulah-ulah rakyat nu nyekel nagarana model kos kitu. Nu nyekel nagarana model kos kitu. Mata tinggal urang ngadoakeun bae mudah-mudahan para pejabat dibere hidayah ku Gusti Allah. Ulah jadikeun jurang pemisah eta jabatan jeung harta teh. Allah Maha Kawasa toel Gusti ja eta teh bapana mah Ki Haji. Nyanana ge geus jadi haji umroh sabaraha kali sebenarnya mah nyaho jasa Gusti pangoelkeun ta pejabat tah DPR teh eta lain rakyat bae wabeh acak-acakan kunaon ieu horeng seseleran baheula ulai manallahu alaihim mim bainina nu kitu horenganan anu dibere anugerah heuy lamun cacak-cacak nu kitu hidayah kami moal kapiheulaan ya kami teh kapan sugih harta aya di kami maya kapiheulaan ku maneh jurang pemisah harta hei mun kos kitu hidayah moal kapiheulaan pan aing mah boga jabatan jadi jurang pemisah baheula ieu mah baheula kunaon ku ari jadi leuwih kedek Masya Allah alaihissallahu bi'a'lama bisa kiri tinggal cek DPR jain mah henteu nu henteu mah henteu ngan nyana ngambeu mah geus nu henteu ge nu henteu ngambeu mah nyaho nyana geus bahwa di lingkungan DPR teh kos kitu nu mentak urang mah kuari hayang jasa nyieun perda jangan lempengkeun hukum-hukum boh jauh jasa henteu ai mustahil mah naon lantaran teu mikiran rakyat mikiranana nyana bae atuh mikirannya anak balik jam 3 tas karaokean mabok dan lain sebagainya deh kumaha coba dah cenah kiai coba untuk diintrogasi datang ka dia introgasi dibejakeun jeung sia-sia anak ku aing sia pan cenah kiai ku aing nu karaokean
Mual yang bisa nyanyi atuh. Walah kaget tuh pokoknya besika ya sosok model kua. Nah. Sing ada sia mun teu lumpat dicatet sia ku aing. Atuh di Keramat Tunggak baheula atuh yang nyaho aja. Kata di Keramat Tunggak teh kapan menta ka pemerintah teh. Saya ini kan kerja begini terpaksa. Ketika di sidang ayah saya sakit. Sementara saya tidak punya kerjaan, hanya ini yang dapat saya lakukan, jualan apem. Saya punya anak, kemudian sampai sekolah, masa depannya buram kalau tidak sekolah. Tidak ada yang memberi nafkah kecuali saya. Pekerjaan ini coba bagaimana? Saya mohon dialokasikan. Lain diberantas ke pemerintah. Eta Keramat Tunggak nama dieuweukeun, nya nama dia selap-selapeun, di lokasi dialokasikan. Di mana cenah kiai? Di nelayan seetik aya. Lain seetik dua etik. Di belah kota aya. Doh geus kudu di Jakarta mah. Tah. Eta teh tah nu kos kitu pan kudu diurusan. Secara praktis tak kudu diurus ku pemerintah. Tapi secara moral nu ngurus kudu wali. Di Keramat Tunggak lamun eueuh wali cicing di dinya neuk pikumahaeun eta para WTS. Aya walian di dinya teh. Lain maksudna wali dek kumaha nya nama geus teu ieung-ieung. Ngan wali teh nalingakeun endek datang ka mana ieu budak dek kumahaan ieu. Nasehat mapan terus bae. Wali di dinya teh tah nahanan siksa. Jehe kuari lamun teu aya wali di perhotelan dek kumaha coba. Masya Allah. Tanu matak pejabat anu mararabok jaho wali nyahoeun. Dek datang ka mana ieu budak bebejana mangurusan rakyat. Di DPR lain ngurusan dan di PNS. Aya wali nyahoeun. Ngan dina hatena ngadoa ka Gusti dek ka pana lalaguanana ieu budak. Aduh. Teu kumaha. Walina sarua jeung nya wayah nyanyi-nyanyi. Wayah diuk di meja biasa ngan hatena nya ngadoa ka Gusti Allah. Mun eueuh walian nu kos kitu siksa turu. Je samarukan kumaha emang wali teh anu di masjid bae. Gampang wali di masjid bae mah. Leuwih gampang deui jadi wali di gunung bae. Teu ngadenge situasi jeung kondisi kumaha nu paling sulit, wali tanggung jawab tuh di Keramat Tunggak. Hei wali, tuh tanggung jawab di hotel-hotel. Jeleban lawan mesum, zina dan lain sebagainya. Nyana cicing dirinya akur jeung batur padahal hatena ka Gusti Allah. Mun eueuh nu kituan tsunami sia. Tah, eueuh nu berpikir ka arah eta, nu mantak kiai di Golkar, kiai di Golkar kade. Ieu teh nasehataneun ieu teh wali ngamuk sia. Makan kumaha nyanyi biasa wali mah. Weh, no problem. Setik dibawa ke arah kos gitu supaya nyaho Indonesia teh lain lalagaan. Mun eueuh para wali di tempat-tempat judi, di tempat-tempat kos itu wallahu a'lam. Nyana tetep noel ku cara nyana ngan encan diberi hidayah. Nu mantak loba jelema nu geus eleh toel ngobrol kembali. Kitu keneh nu jadi pejabat toel seetik hidayahna mah pandi Allah nyana nu ngasehatan. Ku kadang-kadang ceurik eta tah menang ti waliullah. Sabarukna kumaha ai pangajian di panggung mah babari jadi wali di masjid mimpin marhaba kemudian di gunung kemudian di leuweung atau emang jang dirina sorangan nu hese wali geus mantep kawaliana itah ngangon masyarakat tuh pemerintah angon ku caranya mah tuh pejudi angon tuh petani angon tuh masyarakat teu kanyahoan mun eueuh wali-wali nu kos sekarang itu wallahu alam di Indonesia. Kuari keur acak-acakan di negara, tapi ketika diajak perang jeung Amerika, kunaon atuh hayu bae, mun lain ajakan wali moal bisa. Tata dina salat teh judi terus, ketika dok Amerika nantangan Indonesia, engke ge wali naik. Hei, siap, nu pangheulana siap nu mabok ya. Atuh emang mabok ieu nya mah siap kitu nya kaler kidul. Siap, jakeunna teh. Kajian paeh mangan sakali jeung teh. Emang keur mabok peing ngeunaan. Itu kertu jahona naon. Tah iyalah cerita wali lain di Indonesia be di Irak, di Iran, di Arab dunia. Wali-wali nu beratnya justru wali anu diberi mandat ku Gusti Allah
tak dinukos gitu dumantak tahapan-tahapan wali teh loba jasa nah ketika ditugaskan rangkaianana sarua jeung organisasi pan kukula sok dicaritakeun kewalian teh numantak maot hiji ganti abdal salilana hiji raja wali citra kebon jeruk tuh mah imamani 2 masjid maghrib mukhtar 3 kemudian kitu ayeuna mah autad 4 wali abdal 7 dan lain-lain sebagainya maut ganti ditugaskan di mana mentak nyaho keberadaan di anu atuh nyana tugas kadang-kadang nyana nyekel melodi tang ding tang oh berarti Roma Irama wali merenya ya Karim kok jadi kadinya ya ini ngomong iya sih gara-gara orang Arab loon ye ahaulai ye jadi berarti harta jadi jurang pemisah memisahkan dirina jabatan memisahkan dirina mulia memisahkan dirina tah lamun geus teu kapisahkeun daek diuk babarengan jeung urang model kieu jabatan mah jabatan bae minggu aing ngaji harta mah harta bae minggu aing ngaji ngahiji jeung masyarakat nu lemah keur naik mobil mang mana ngaji ka Ciloma pan lempang bae tuh boga kendaraan ding naik mobil atuh duit teh eueuh naik tadinya di ban Masyaallah nyana ku dikitukeun alhamdulillah geus terus bae urang sing doakeun bae oh naik ka dieu tah jeung geus pinuh aduh didetkeun beuh eta hebat jasa sugih teh ya pake babantu jeung batu eueuh jurang pemisah masyaallah luar biasa tak etalan ke sabalikna sugih tawadu leuwih hebat tibatan nu pakir tawadu pakir mah atuh tawadu ge emangnya nama teh ditawadu ge geus kudu tawadu tapi lu sugih tawadu istimewa boga jabatan tapi jana tetep bae handap asor masyaallah nu pangheulana ka sorga nu kos kararitung ke bakal gitulah nayelah cerita tentang fitnah-fitnah nu ngajadikeun jurang pemisah harta jabatan jeung kemuliaan sumber daripada fitnah ki Muhammad wa idza ja'aka allazina yu'minun di mana datang ka anjeun jelema nu ariman nu ngimankeun ka ayat-ayat kami nu agung jak Allah yakni nu palalakir teh pakul sampaikan ku anjeun omongkeun ku anjeun salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah kasalamatan Allah kesejahteraan Allah muga tetep ka aranjeun kabeh Gusti Allah geus bastikeun kana zatna ar-rahmat ar-rahmat annahu sanyanya kalakuan manamila minkum suan sajelma nu beramal goreng bijalatin ku sebab bodoh aju sumataba kemudian tobat mimbadihi sabada beramal goreng wa aslaha amalahu matutkeun memperbaiki amalna hihi atuh pangeran Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim Gusti Allah mah Maha Ghafur jeung Maha Rahim anu kamari teh harta asa aing luar biasa sugihna jadi jurang pemisah sehingga ngomong sadaek-daek kalakuanana sadaek-daek berarti nyieun kagorengan kitu keneh kamari keur jadi pejabat teh beuh kahalangan ku jabatanana teu kadeuleu kabeneran teh mabok aya di nyana marah aya di nyana segala aya di nyana lantaran boga kakawasan nyana ternyata horenganan eta teh ku kabodohan barang geus nyaho makana bener ku ngaji teh dibere hidayah ku Gusti Allah nyana tobat ka Gusti Allah kitu keneh nu mulia tadi nama kabawa ku situasi kamuliaanana teu meunang salah saeutik teu meunang salah saeutik cegekan nyana mah benduannya nama korenganan ternyata barangnya hok mah kuari teh horeng kos kitu teh kalakuan goreng nu kamari omonganana goreng nu kamari kalakuanana goreng nu kamari tingkahna goreng teh teh nyana beramal goreng teh bijahalatin ku sebab can nyaho bodoh
cegi dari dilaksanakeun barang kuarinya homa tobat ka Gusti Allah tuluy ngaberesan pagaweanana kumaha teh Gusti Allah mah fa'annahu ghafurur rahim Gusti Allah mah maha ghafur maha rahim justru gedena hampura Gusti Allah teh jang nu salah aya nu teu salah mah teu kudu dihampura ku Gusti Allah ka sorga bae tah Ghafur Allah jeung Rahim Allah teh jang nu salah kabari mah pejudi kuari mah tobat sorga cak Allah dihampura ku aing sia kamari mah tukang zina kuari mah tobat sorga aing mah pangeran jadi ulah sieun-sieun kamari mah korupsi kuari tobat bikeunan deui nu aya mah ka ditu tobatna ikhlas teh jeung kaduhung sorga cak Gusti Allah aing mah pangeran lamun sia mun tayang ka aing ku aing teh dihampura atuh mana pangeran mah pangeran geus tu penting mah tobat ka Gusti Allah nyaan tobat nah sejuta kali kesalahan langit kolong langit pinuh ku dosanyana Allah gede hampurana leuwih tibatan kolong langit pinuh langit teh kolong lah jeung langit aku dosa urang teh Allah leuwih jembar hampurana jeung rahmatna tibatan kolong langit jeung langitna geus pokona mah kataba rabbukum ala nafsihi rahmah Allah geus pastikeun rahmat ujianana ka jelema nu teu salah mah geus ulah dicaritakeun nu salah hampura ku Gusti Allah ye enteng jasa nu mantap ke cak pejabat mumpung ora ja Allah mah maha hampura ieu ya selanan happy bae mending mun teu modar sia mun nu modar can kaburu tobat teu kumaha ya kemana ngaji ya ortodok dak ngorang ngaji aja aing ka ditu ka puncak duit teh boga jeung aing hayu duit setan mah kudu dikasetankeun deui ye emang duit setan ieu mah sapira riba geus urang kasetankeun deui cek nu teh daekeun dibake ka masjid duit bener mah aya duit setan mah hayu jeung aing ya sia mah setan sarua si aing milu jeung setan ulah loba omong karena sesama setan tidak boleh saling mendahului jadi atuh berangkat ka ditu geus sok ngaji pokona ngora keneh mah mendingan kieu bae geus ke sekolot karek ngaji ke geus sekolot kakarek aduh aing keur ngora cimplong aya di aing hotel aya di aing kumaha ya aing mandek tobat bebeja ka kiai asal geus sareng sadan kitu bebeja ka kiai Waalaikumsalam. Aduh, kiai nu tobat. Ye tobat mah tuh ka Allah. Diampura moal. Emang penyakit naon baheula? Kiai itu bisa disebutkan, sebutkan ku sorangan baheula ka Gusti Allah. Emang naon ye? Penyakit ada kiai. Pokona kula mah datang ka sesengitan WTS geus nyaho ieu si A, ieu si B, si C geus teu kasaliru deui nyaho jasa. Kula peureum ngambean awewe liwat. Subang ieu mah ya. Geus nyaho jasa. Kula peureum liwat awewe Seng Bandung ieu mah geus moal kasaliru. Kula peureum liwat ieu Karawang ieu mah. Kula liwat nu ieu. Oh, ieu mah Kebo. Oh, bener bareng dulu bener Kebo teh di Pandian tah mah tuh. Jadi ku geus nyaho-nyahona kula mah peureum geus ka dieu. Tak kitu tak kumaha kuari mun tobat. Je atuh asal nyaan bae. Tobat ka Gusti Allah na lantaran Gusti Allah mah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur deketan kiai menta jalan cara tobat nu bener kumaha ke dituduhkeun ku kiai laksanakeun instruksi kiai di akhirat insyaallah lantaran urang percaya kana dauhan Allah kataba rabbukum ala nafsihi Allah mastikeun ka zatna memberikan rahmat ka jelema nu balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ka tokoh-tokoh Mekah, wahai tokoh-tokoh Mekah, ulah kahalangan ku gagah, kahalangan ku sugih, kahalangan ku jabatan. Allah Maha Hampura. Kamari ngomong-ngomong ulai sok sadarkeun ku ari mah kasalahan eta dianggap bodoh kulantaran bodoh Allah maha hampura sok geura tobat dinasehatan ku Kangjeng Nabi tarobat pandeuri nu sugih asup Islamna imanna pandeuri nu gagah imanna pandeuri nu mulya imanna tapi ujung-ujungna mah buah barengan nu sugih nu susah, nu gagah, nu lemah, berangkat
Ilai kalimatilah perang ngalawan musuh-musuh Allah asal geus ngahiji nu susah jeung nu sugih, nu lemah jeung nu gagah, rakyat jeung pejabat, deuk kumaha ge pasti menang bae. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih kulantaran babarengan. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa babarengan. Nu susah jeung nu sugih bisa babarengan, nu lemah jeung nu kuat bisa babarengan, rakyat jeung pejabat bisa babarengan dalam rangka nanjeurekeun agama Allah Subhanahu wa taala menuju Allah anu Ghafurur Rahim. Bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.